Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, fathan kabira. Allahumma aftah lana bil khair wa akhtim lana bil khair. Puji sareng syukur kagungan Allah Subhanahu wa taala anu maparingan nikmat ka urang sadayana, nikmat sehat lahir, nikmat sehat batin, lahir tangtosna urang ayeuna tiasa ngariung di tempat, nikmat batin tangtosna jadi wasilahna urang tiasa didongkapkeun ka tempat. Eta taufik sareng hidayah Allah kalayan qudrah sareng iradahna. Mudah-mudahan riungan ieu adalah ciciren sebagai tanda deuleuh sareng ridhona Allah ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat sareng salam tetep dicurah limpahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargi, ka para sahabat tabi'in sareng tabi'atna, urang anu janten umat mantena anu selalu mengharapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kenging taufik hidayah sareng inayah biasa ngalanggengkeun maha sholawat ka junjunan sehingga urang yaumil qiyamah syafaatnya yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para kesepuhan wargi sadayana, masih keneh urang ngadares nincak Nabi nutur-nutur dawuhan ulama anu sakumaha didawuhkeun di antawisna qaul Ibnu Athaillah nyarioskeun maksiatun awrasat dula'a waftiqoron khairun min ta'atin awrasat izan wastikbaron. Artosna nyaeta maksiat anu nimbulkeun kana rasa rendah diri, ngarasa ayeuna ngarasa ngahinakeun diri sehingga butuh waftiqoron, butuh kana rahmatna Allah. Eta leuwih alus daripada toat tapi anu ngadatangkeun timbul rasa sombong, ujub sareng takabur. Para kesepuhan wargi sadayana, urang sepakat, urang setuju bahwa maksiat itu adalah perkara anu goreng. Urang sadar pikiran, kasadaran pikiran menyatakan bahwa maksiat teh perkara anu perkara anu Allah. Tapi maksiat anu ngadatangkeun atanapi ngajadikeun diri ngarasa hina, ngarasa ayeuna butuh ka Allah, jeung ngarasa hanjakal nimbulkeun kana isim ku Allah. Eta leuwih alus daripada contohna ibadah, taat,
tapi tos ibadah teh ngarasa diri pang alusna pang solehna pantes asup ka surga teh dirina baik batur mah teu pantes eta leuwih alus nu tadi timbul rasa hina diri ku sabab maksiat daripada taat anu nimbulkeun kana rasa sombong. Jadi maksudna kieu lain antara maksiat anu alus atawa taat nu goreng sanes maksudna adalah menyikapi maksiat jeung menyikapi taatna. Urang dipaparina ku Allah contohna biasa taat sae taatna sae ibadah nama sae salat nama da memang eta teh pertolongan ku Gusti Allah tapi disikapi ku urang ku hate ngarasa ku sabab eta taat teh urang jadi ngarasa mulia ngarasa pangluhurna pangagungna pangbenerna pangsucina henteu ngarasa bahwa eta teh pertolongan Allah lain Allah nu diagungkeunna malah dirina anu dimulyakeunna maka eta lebih hina daripada nu tadi teh maksiat tapi disikapi eta maksiat teh ngarasa hina ngarasa rendah jeung ngarasa kadina butuh ka Gusti Allah. Tanpa dikahartos. Jadi kieu contohna para kasepuhan. Aya contohna sapertoskeun jalmi anu anjeunna teh maksiat dosa. Urang sepakat anu namina maksiat itu mau bisa dihindari. Terus, Bu, sepakat deh maksiat mau bisa dihindari sepakat. Bisa eureun tina maksiat bisa. Moal aya nu bisa eureun tina maksiat. Euceung moal aya nu hayang kana maksiat. Sagoreng-gorengna jalma embung ngalakukeun kagorengan. Leres. Sadosa-dosana jalma tetep hatena hayang soleh. Sok taroskeun coba. Contohna ka jalmi ka berandalah, ka preman, ka tukang mabok, contohna taroskeun hatena taroskeun anjeun hayang janten jalma bener teu pasti hoyong. Pasti hoyong. Sadayana. Urang pun unggal poe anu teu bisa eureun tina maksiat tetep teu ridho lahir mah kana ngalakukeun maksiat. Tapi contohna jalma ayeuna tos ngalakukeun dosa, ngalakukeun maksiat. Terus tos maksiat teh anjeunna teh ngarasa hanjangan, ngarasa hina, terus ngaratapan kana eta dosa sampaikeun ka sujud minta ampun ka Gusti Allah dibarengan ku rasa anu bener-bener moal ngajalankeun deui, moal ngajalankeun deui. Eta leuwih halus daripada jalma anjeunna tos taat tos ibadah tapi disikapi eta taatna ngarasa dirina leuwih halus daripada batur leuwih mulia daripada batur jeung asana teh dirina wungkul anu pantes mulia teh daripada batur. Jadi sakali deui lain maksiatna atawa lain taatna tapi dina menyikapi nah hartos teh ibu sampai ka dieu. Contoh sapertos ieu ibu urang bisa taat teh, urang bisa salat, urang bisa ngaji teu aya deui angin karena ku pitulung Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ieu teh karunia Allah, ieu teh fadl Allah, ieu teh taufik sareng hidayah ti Gusti Allah. Maka ieu karunia
Ya Allah, alhamdulillah dipaparinan tiasa ngaos, dipaparinan tiasa sholat, alhamdulillah ya Allah. Semakin ibadah semakin diri tengah rasa hina di hadapan Allah. Semakin hanyalah Allah anu mulia, hanyalah Allah nu agung. Diri urang sebatas hanyalah daging, getih, tulang anu kosong, anu bodoh, anu hina, lamun teu meunang pertolongan Gusti Allah. Semakin hina diri, semakin bodoh diri, semakin di hadapan Allah. Eta namina karunia. Lamun ibadah urang ngajadikeun diri semakin hina, hanyalah Allah anu agung, eta namina karunia ti Gusti Allah. Atawa urang contohna dikeresakeun maksiat dosa, tapi maksiat itu anu ngajadikeun atawa anu ngadorong dirina ngarasa hanjakal, ngarasa hina, jeung ceuk perasaan teh moal ngulangi deui, jeung hanjakal itu pun adalah karunia ti Gusti Allah. Karunia ti Allah. Teu saeutik jalmi anu jadi para wali ku sabab dosa. Anu tadina tukang ngabunuh teh, anu tukang maling teh saperoskeun Syekh Paniat, di antawisna Syekh Abdurrahman bin Auf, di antawisna di Malah Syekh Junaid al-Baghdadi ge saurna teh tadi nama preman sebagian riwayat. Tapi sifat-sifat itu anu ngajadikeun dirina terdorong karena ngarasa hanjakal, ngarasa hina di hadapan Allah, itu adalah sebuah karunia ti Gusti Allah. Karunia ti Allah. Jadi lamun urang tos maksiat tapi diri boga rasa rendei, ngarasa hanjakal kana kalakuan eta, jeung ngarasa hina kadieuna ngarasa urang butuh ka Gusti Allah, ngarasa isin ku Allah, eta teh bersyukur ibu sabab meunang karunia ti Gusti Allah. Meunang karunia ti Allah. Da urang mah memang la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala teu aya daya, teu aya upaya. Teu aya daya, teu aya upaya kana naon? Kana nyingkiran maksiat. Urang teu aya daya, teu bisa urang nyingkiran maksiat. Bu, urang teh jalma bodoh, jalma lemah, jeung teu bisa naon leres. Ari setan anu ngagoda urang, anu teu katempo ku urang, anu pinter nu sagalanya urang mah masih keneh boga rasa lapar, urang mah masih keneh hayang sare, masih loba kahayang. Sedengkeun dirinya setan mah geus eueuh kahayangna teh hiji-hijina neangan batur ajang cilaka, ajang ka neraka. Teu nyoho urang, teu nyoho terus bae ngagoda. Lamun urang teu meunang pertolongan Allah, moal bisa urang ngalawan godaan setan. Moal biasa. Matakan lamun urang keur terpleset dina dosa, teras urang boga rasa hanjakal, teras urang boga ngarasa moal balik deui. Walaupun ke pada akhirna balik deui, da memang di dinya jalmi itu mahal foto wanis ya. Tapi setiap tos dosa anjeunna ngarasa hanjakal, ngarasa hina, eta adalah karunia ti Gusti Allah. Jadi ibaratkeun dosa itu, maksiat itu digambarkeun sebuah gundukan pasir taneuh, teras anjeunna ngaglubuh kana tobat. Tobat itu ibaratkeun banjir anu atanapi hujan anu lebat. Eta pasir teh ibu bakal teu kahapus kabawa palit ku naon? Ku tobat, ngarasa diri hina, ngarasa butuh ka Gusti Allah, ngarasa hanjakal kana setiap dosa. Tapi lamun dibandingkeun ujian urang itu sadayana ge berat. Bu, jalmi contona keur nu awam berat, nu keur ibadah ge berat. Malah contona ayeuna jalmi lamun ngalakukeun dosa, katingali lahir dosana, nampak kasalahanna, jelas kalakuanna, eta mah biasana memang ku jalmi pun ditegur, ku jalmi pun disalahkeun, ku jalmi pun pasti aya hukuman, atawa diri pun urang bisa sadar kana kesalahanna,
babari ka pangeranna hade teh. Tapi nu hese mah urang ayeuna lamun teu ngoreksi hate urang di saat urang tos dipaparinan ibadah. Lamun teu dikoreksi hate urang, teu diteang di hate urang, sabab kumaha da urang aya katempona taat, katempona salat, katempona ngaji, katempona puasa. Pantamah teu katempo lamun di dinya aya boga perasaan ngarasa urang bisa kakuatan urang namina ujub. Tah dosa ujub eta mah teu katempo. Hese menghindarina. Lamun urang teu bener-bener ngoreksi diri mah. Lamun urang bener-bener henteu ngemut-ngemut deui kana hate ya Allah, ulah sampikeun ka didatangkeun boga rasa ujub. Ulah datangkeun sampikeun ka boga rasa aing bisa, dak bisa soteh bedah dibere bisa ku Gusti. Dak bisa sujud soteh bedah dibere sujud ku Gusti. Da bisa sholat soteh beda dibere sholat ku Gusti. Eta teh berat, pang beratna ujub mah pang hese-hese. Sabab teu katempo eta mah dina hate. Teu katempo dina hate. Contona ibu, urang teh geus bisa maca Quran. Maca Quran urang lancar. Terus ijireun saumuran jeung urang sarua kolotna aya nu can bisa maca Quran. Eta teh hate teh langsung baik. Gini mani kana kuring macana. Boga aya rasa diri pinter, boga aya rasa diri bener, boga aya rasa diri boga kaleuwihan. Padahal mah itu pun titipan Gusti. Titipan Allah. Naon sababna ibu? Dawuhan para ulama, lamun urang ningali sesama antar makhluk dibatur tempo kelebihana di urang tempo kekurangan. Sakaya deui, Bu. Lamun nempo setiap makhluk nempo batur tempo kelebihan. Seandai pun aya 10 kekurangan, nu diteangan mah kelebihan oge. Seandai pun urang boga 1000 kahalusan, misal tempo mah kekurangan bang. Batur mah mungkin can biasa maos Quran tapi dah mungkin teureun belajar tapi dah mungkin eta teh meureutos katangtosan ti Allah. Sanajan mungkin teu biasa maos Quran ge hatena mah ikhlas meureun diajarna mah. Buah-buah mah Allah leuwih mandang anu itu nu teu bisa da hatena ngarasa bodoh, ngarasa hina, jeung deui ngarasa anjeunna. Naon namanya teh bener-bener butuh karena rahmat Allah sehingga kubodona henteu boga rasa sombong. Buah-buah mah urang anu bisa maca Quran ge, buah-buah mah urang anu bisa ngaji ge, buah-buah mah urang sok ngaji ge, teh ngarasakeun diri asa pang aingna, asa pang bisana, malah kadieuna upama bisana hayang dihormatan, malah kadieuna hayang diburuhan, malah kadieuna hayang dihargaan. Untuk butuh karena rahmatnya Gusti itu buah-buah batur nu bodoh mah sok ngabutuhkeun bae ka rahmat Gusti. Buah-buah mah urang nu pinter teh butuh teh hayang we dihargaan ku jalma, hayang we dihormatan, hayang we dianggap ku jalma. Poho kana butuh kana rahmatna Gusti Allah. Padahal mah pangabisa urang teh eta teh titipan ti Gusti Allah. Titipan Allah, rezeki titipan Allah, ilmu titipan Allah, jabatan titipan Allah, malah raga jasad pun adalah titipan Gusti Allah. Urang kantun menyikapi naon? Urang bersyukur ka Allah lamun dibere kelebihan. Dipasihan ilmu kuduna bersyukur ka Allah. Allah nu diagungkeun teh lain diri. Lamun urang dipaparinan harta bersyukur ka Allah. Ulah muji diri, lamun aing teu digawe mah, lamun aing teu bisa mah, lamun teu boga ijazah mah, lamun teu boga pangabisa teu boga ilmu mah, arek mah hirup ini muji diri eta ngagungkeun diri, nonjolkeun diri. Padahal mah eta teh titipan Gusti, titipan Allah, titipan Allah. Sadayana ulah sok loba ngalamun sadayana geus aya dina katangtosan Allah.
tetep baik sadaya perputaran kehidupan mah moal bisa keluar tina jalur kersa na Gusti Allah. Moal bisa teu aya kehidupan sebuah kebetulan, teu aya sebuah aran kabeneran, teu aya sadaya tos diatur ku Allah, tos diatur ku Allah. Jalma anu kudur erek anu maotna sadayana tos dina aturan Allah. Bolehlah secara lisan mah urang nyaritakeun tuh dalam teu kaluar mah meureun moal lagu, lamun teu kaluar mah meureun moal cilaka, mun teu kaluar mah meureun moal maot, teu biasa. Ceuk hate mah lisan mah heuh nyarios kitu, tapi hate mah angger urang ngayakinkeun sadayana tos diatur ku Gusti Allah. Kamarinya ada cilaka anu gebis gara wastu meureun malaikat teh keur ngadaragoan wae kitu dan meureun waktosna maot sasarangannya. Insyaallah para kasepan wargi sadayana, jadi ulah sampaikeun celah-celah setan bisa asup kana diri urang atawa setan bisa aya kesempatan tetap nyelakakeun urang sabab saur kamari dicarioskeun ku abi di kulon. Setan itu ka setiap jalma beda-beda cara ngagoda. Nah, beda-beda cara ngagoda. Nah, khususnya aya nu diajak mabok, aya nu diajak judi, aya nu diajak ujub, aya nu diajak riya, aya nu diajak sombong, aya nu diajak takabur, beda-beda nu digoda ku setan. Tah urang ulah sampikeun ka ngajadikeun ibadah anu ku Allah tos dipasikeun ka urang masih keneh aya sela-sela keur setan, maka urang sing loba mawas diri hate tetep urang husnudon ka Allah, husnudon ka makhlukna Gusti Allah. Saya sangka ka Allah, saya sangka karena kejadian anu tos ditangtoskeun ku Allah, jeung saya sangka ka sadaya makhlukna Gusti Allah. Adapun urang diri sendiri terus bae pandang urang teh kakuranganna, pandang kahinaanna. Naon sababna memang segala rupa teu aya deui kakuatan angin kakuatan Allah. Urang teu aya daya upaya wala kuatan, teu aya kakuatan pikeun bakti ka Allah, pikeun taat ka Allah, pikeun emut ka Allah illa billahi amin ku pitulung Gusti Allah. Jadi para kasepuhan wargi sadayana salaresna pada dasarna ibadah itu ya memang tobat. Salat pada dasarna tobat, dan dosa itu ngahapus karena dosa. Thalabul ilmi pada dasarnya adalah tobat. Katakan ibu ulah sampaikan kanyebatkeun lah da ngaji teh teu ngarti, da ngaji teh teu bisa. Da ngarti nu mere bisa mah Gusti Allah. Da Allah mere nyetah ka urang teh lain jangarti abeh bisa keur ngahargaan, keur ngagungkeun, keur ngajunjung parentah Allah Subhanahu wa taala. Matakan ku Allah dihapus dosana saur Kanjeng Nabi mah qobla aya tua. Can datang ke tempat, can ngalengah-lengah acan, dihampura dosana ku Gusti Allah, diapresiasi ku Allah, dihapus dosana. Maka pada dasarna thalabul ilmi pun adalah tobat ka Gusti Allah. Tobat beda-beda tobat teh ibu. Ayeuna sapertoskeun mungkin sapertoskeun guru, ustad atau nabi anu ngagaduhan saeutik sakeclak satetes ilmu mamatahan alip-alipan ka barudak tobat eta teh sabab kumaha anjeunna keur ngamalkeun naon anu dipasihan ku Gusti Allah. Sok sanajan jujung kiran sujud oge nu gaduh ilmu ari ditaroskeun disumputkeun mah tetep bae ngamun dilaknat ku Gusti Allah. Adil keur pemimpin pada dasarnya mah adil teh tobat. Dan
bising getol ngajina oge salatna teureun-eureun sebagai pemimpin ari teu adil maahnya dosa we. Atanapi sapertos pedagang jujur dina daganganna itu ya tobat. Jadi pada dasarna taat segala rupa nu ditunjukkeun sapertos munggah hajina, jihadna, ngajina, salatna pada dasarna adalah tobat ka Gusti Allah. Sedengkeun ari anu namina tobat dina syaratna tobat mah malah disebutkeun syaratna tobat teh adalah diri ngarasa hina, diri ngarasa nalangsa kana kagorengan, diri ngarasa butuh ka Gusti Allah, butuh kana ampunan Gusti Allah. Lain diri anu ngarasa mulia ku sabab taat, lain diri ku sabab taat ngarasa pantes. Urang mah pantaina boga amal saeutik bege asa mangge asa pantes nama dihormatan, pantes nama diagungkeun, pantes nama urang dan dihargaan gitu. Ngarasa manteskeun diri eta teh berarti keur ngamuliakeun diri, sedengkeun naon aya dina dina titipan Allah. Lain ngagungkeun Allah. Bu. Ayeuna orang bapak contohna nganafkahan istrina, nganafkahan barangkalina kan keur kawajiban parentah Allah. Ulah nu diagungkeun dirina, tapi nu diagungkeun Gusti Allah. Teuing teu wawuh ka urang ge ceuk kasarna mah eta budak pamajikan teh nu penting wawuh ka Allahna, nu penting ngagungkeun Allahna, nu penting taat ka Gusti Allah. Ibu ge gaduh putra, didik meureun putra. Kajen budak terkenal ka ibu ge urang cek perasaan urang ge mah kitu nya. Kajen budak teu hormat ka kuring oge, teu nurut ka kuring oge, nu penting mah turut ka Gusti Allah. Nu penting mah ngagungkeun Gusti Allah. Maka bawa budak teh supaya ngagungkeun Allah, maka bawa budak teh supaya nurut ka Allah. Engke ku Allah diatur cek Allah teh wala taqul lahum uf, haranjeun teh ulah ngomong kan jadi orang tua teh diatur ku Gusti Allah. Tenang bae. Tenang bae. Engke ku Allah nu dianu ngaturna Gusti Allah, parentah Allah nu ngaturna mah akhirna budak pun taat jeung turut ngahargaan akolotna teh karena Allah. Karena Allah. Ai budak lamun ayeuna ngahargaan ngahormatan kolot geus karena Allah, hareupeun tukangeun, diburuhan teu diburuhan ku kolotna, tetep bae ngajalankeun da memang karena Allah. Urang mah pamaina budak teh ngahormatan teh hareupeun urang atuh manggung urang mah digoreng bae beureunya. Dilelewe beureunya. Dagongan urangna moal aya ngarasa dihargaan ku budak. Padahal mah urang teh anu keur ngajalankeun parentah Allah maka bawa arahkeun. Abdi pun di ieu ibu kajieun kuring mah dihargaan dihormatan erek hanteu mangga, dianggap mangga ku barudak sarua, erek ku ibu-ibu nu penting mah hiji mudah-mudahan urang kali santri atanapi sahabai anu ngawas sintiasa wawuh jeung Allah, ngagungkeun Allah, taat ka Allah, hadituna meunang karidoan ti Gusti Allah. Satu kituna tugas abdi teh mung sakitu-kituna sing orang teh mung saukur hayang ngarahkeun diri keur diajar menuju Allah jeung deui mawa batur diajar ngarahkeun ka Gusti Allah. Kagoring mah baru arep teu deui. Da urang resep ibu meureun lamun babarengan jeung anu menuju ka Allah teh garas. Oh. Lamun ibu gaduh tatangga saleh tukang taat ka Allah resep henteu? Gitu. Paling resep. Maka urang wa tawasobil haq wa tawasobis shabr. Urang silih wasiatan, silih ajakan menuju ka Gusti Allah. Maka usabab urang ngajak ka sesama, ngemutan ka sesama karena parentah Allah. Karena nurutkeun naon anu dipiwarang ku Allah, otomatis hayang dihargaan buruh lagi mung ti Gusti Allah.
tong ngarasa beda asal geus nuduhkeun terus urang yang dihormatan tong ngarasa beda geus nunjukkeun jalan terus urang hayang dihargaan sabab naon anu dijalankeun ge ku urang teh malah bisa nuduhkeun ge lamun lain pitulung Allah moal biasa terus yo hampura apunten abdi nyaros ieu yang intina mah ieu mah ibu keur ngoreksi diri kuring bae abdi geus ngoreksi ya Allah ulah ngajarikeun diri teh ngarasa anu pangbenerna anu pangbisana anu bisa mawa anu kosong lamun lain karena pitulung Allah moal bisa tong boro-boro mamatahan barudak tong boro-boro ngajak ngawas ceramah kaos ieu diri lamun ayeuna teu meunang pitulung Allah mah ibu hate ge meureun geus asa maksiat bae jigana teh sabogoe lamun lain pitulung Allah mah mata geus nepok ka mana bae lamun lain pitulung Allah mah meureun cangkem ge nyarios naon bae dibahas lamun lain ayeuna pitulung Allah mah moal bisa urang ngalengkah koma sampai ka sujud koma sampaikeun ka ayeuna urang ngariung di ieu tempat moal bisa lamun lain kana pitulung Allah maka sasarangan hayu urang aragungkeun Allah sasarangan hayu urang bersyukur ka Allah atas nikmat Allah khususna nikmat iman nikmat Islam nikmat taufik sareng hidayah di Gusti Allah sakitu paling dan mengawi hapunten sekali